Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Punten teh ngawagel. Pasta abi tina Puri Andini kelas 10 MIPA hiji siswa SMA hiji Cileunyi. Abdi bade ngawawancara dupi perkawis dampak Covid-19 ke sakola. Teu sawios teh. Mohon mangga. Langkung ti payun, naon anu ku teteh terang tentang virus corona teh? Virus corona anu ku abi terang teh virus anu pertama ayatna teh di Wuhan, Cina. Saterang abdi mah virus eta teh aya di akhir-akhir tahun 2019 tapi mulai nyerang ke Indonesia nate di 2020 bulan Maret pas anu sagala pembelajaran sadayana di berhentikan heula. Pas awal mah diliburkan tapi ayeuna mah kan geuningan janten sakola teh di jarak jauh wae di Zoom ciga nu karek itu. Upami pangaruh Covid-19 ka pendidikan teh kumaha teh? Kangge pendidikannya anu pertama jadi pelajaran dilaksanakeun na teh di jarak jauh teh tiasa dina Zoom, terus teh tugas-tugas dina Google Classroom anu karek itu teh. Terus teu sakedik oge mahasiswa ataupun pelajar siswa anu sakolana teh teu diteraskeun gara-gara Covid-19 teh eta karena aya terjadina krisis ekonomi. Naon hambatan sakola online anu tos karaos ku teteh? Anu karaos ku abi mah sakola online teh pertama terhambatna ku sinyal teh da teu sadayana mahasiswa atau murid teh di daerahna seueur sinyal anu biasana wae ge jarang sinyal kumaha lamun misalna sapertos hujan karena itu kan sinyal sok sesah. Anu kadua tina kuota belajar oge tah ayeuna kuota belajar kan nuju teu dilanjutkeun deui bulan ayeuna teh acan kenging kuota belajar jadi nyiapkeun oge materi gitu. Upami pendapat teteh kumaha supados ieu pembelajaran teh teu kieu wae kitu? Pendapat abi mah nya secara langsung sadayana masyarakat teh kedah mematuhi protokol kesehatan. Soalnya lamun misalna atos hilang eta pandemi eta arurang bakalan sakolah siga biasa deui gitu. Pertarosan terakhir, hal naon wae anu tiasa kurang laksanakeun supados ieu pandemi enggal rengse? Sami sareng pertanyaan anu tadi, patuhi protokol kesehatan anu tos buat ku pemerintah, tong waka lah anu kaluar anu teu penting mah da ieu weh tinu jarak jauh da ayeuna mah kan komunikasi tos babari gitu. Hatur nuhun teh kanggo bantosana, cekap sakieu wae punten tos ngaboga waktosna. Abdi bade permios heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.